Tuang ririungan kieu mah komodi sareng keluarga nikmat pisan baraya rencangna saaya-aya komodi jeung peuteuy. Aktivitas kuring sapopoe di perantauan baraya. Alhamdulillah ayeuna mah kadongkapan ku mamah ti Subang ka Indramayu Jatibarang. Carita mah ayeuna mah urang masak-masak heula, masak tongkol dibumbuan koneng baraya. Saatos dilebetkeun sadayana ayeuna mah urang cengekna dilebetkeun ngarah supaya lada. Saatos asak bumbuna tos seungit ayeuna mah urang gebruskeun tongkolna anu meunang goreng tadi. Atos dilebetkeun sadayana mah ayeuna mah urang diosreng-osreng, bolak-balik diaduk-aduk dugi karata bumbuna meresap. Saatos rata bumbuna ayeuna mah urang lebetkeun bumbu penyedap sagala rupi dilebetkeun supados leuwih nikmat baraya. Tangangge air secukupnya biar aya kuahan. Pametos asak mah urang angkat bae tuh tinggal penampakanna ge jiga anu nikmat baraya tuh disiukan nepi ka limit. Tah ieu penampakanna tongkol bumbu kunyit ditambah cengek. Oke lanjut. Saatos asak rencangna mah ayeuna mah urang tuang sasarengan tuh tinggal baraya maniki seueur rencangna. Saatnya diletak dilodok dipacok. Saatos ngeduk nasina ayeuna mah rencangna urang lebet-lebetkeun tuh tongkol nu nembe tadi meunang ngacakan ulah hilap sareng peuteuina anu meunang ngagoreng peuteuina ge digoreng ieu mah baraya. Tuang ririungan kieu mah mani asa nikmat. Nikmat kacida baraya. Ulah hilap ieu kangkungna dilebetkeun nikmatna ieu kangkung teh pados enggal tunduh. Cekapkeun dugi ka dieu heula sakitu heula videona hatur nuhun pisan kana tos marancos. See you next vlog. Dah.